ketika orang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang, masya Allah babari orang ya lain gambaran dunia rizki teh gitu, rizki dunia, rizki iman, rizki ma'rifat sarua mantap di dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari. Kalawan ngitung-ngitung rizki na orang diberi ilmu, diberi ma'rifat, tak penting himmah na ulah pudar-pudar. Orang teker nyaritakan buronan, buron, beda buronan mah. Ai buronan mah eta anu sok diteanganku. Nah, itu buronan karena ayah buburon, nah buburon, sarua buronan gede tadi hewan buronan. Orang kerja ditakan eta menang buburon hewan leuweung, hewan-hewan anu lain milik, hewan-hewan anu masih kene ngencar di awang-awang, di leuweung, di gunung menang urang diborok melalui hewan-hewan galak sibak wat ta'ir katalbin wa fahdin wa bazin wa syahin naon da ta eta teh make syarat bisa sahna hewan diburu ku anjing misalna syaratna anjing tersebut muallamatan terdidik dengan julukan anjing lacak. Datang ke mana? Di antan zajira jarihatus siba bi zajri sahibiya watartar watastarsiya bi irsal wa yumsikal syai' wa la yakulan. Ketika madehanana tita moro kurang saluluguna moro bae tahan lepas sok dilepaskan kurang lepas benang boroanana tu di dahar punyana tah eta ngarana terdidik mentak yustaratu tarkul ukli fi jagatil tayar bilang syaratna ulah didahar geus eta cara ngadidikna kuduku ahlina untuk mencapai antan zajiro jarihatu sibab bizajir sohidia wa tastarsila bi irsalihi dan selanjutnya teh make syaratna takarrur hadhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ka bihaitsu yazunnu ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idraku tarafir rajul gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang sanggeus dititah nurut sanggeus nurut bisa menerkam sanggeus menerkam dibawa dihakam eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya kayak tadi. Oh, jadi kudu dididik. Anjing anu mugolazoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana sebab naon? Sebab kepentingan pribadi. Anjing dididik kita moro benang
dihakan sakitu lapar lagi karena geus dididik dibawa ka dunungan anak diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal borowanana mau kurang kubaha mau jahatna disebut lagi raja singa disebut lagi raja hutan disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan raja na mau dididik kurang sehingga bihayfi yazunnul ta'addubal jarihah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya nak dibawa ke duduk luhur tamaung besak itu wow hewan penggalak dididik kepentingan pribadi luhur tamaung ucing gitu kene nusak disebut meong garong sebabnya nama atuh nu bogana can ngadahar turun saja geus dibukakeun garong disebut teh sama meong Masya Allah bukakeun cokot bukakeun cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong gede kurang nurut dengan takarrur hadhil umur dididik nurut eta meong deh titah moro kurang set benang manuk lauk dibawa kunyana meong onaman teu moga lagoh anjing makan moga lagoh dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia eueuh kepentingan pribadina sakitu lapar beunang teu didahar lamun urang boga pejabat yang kepentingan umat eta mulia urang boga lurah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan masyarakat nak mulia talurah urang boga camat dididik jana di PDAM salah aing ngomong maknya di PDAM urusan cai atuh bolon deh jatuhnya hoge jajang hoangan urang boga camat geus dididik jana jadi keluar tidak kepentingan pribadina melayani umat camat mulia boga bupati urang eueuh kepentingan pribadi bener-bener kepentingan bangsa jeung negara mulia ada bupati gubernur kitu keneh terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih seuri goblok presiden urang Balerea ieu ngabogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukan berani dan berani nah mulianya nah karena ngalengitkeun kepribadian jang pribadi jang pribadi jang umat jang masyarakat nyaho hutang urut pemilu mah wah siapa teh nyaho kan nyahoan aing tah jang pribadi eta mah presiden aya jang pribadina masih keneh wajar ja emang jurusan neraka menteri gitu keneh geus disadiakeun naraka-narakana jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturanna gubernur geus disadiakeun itu keneh bupati deureus jangan mah gede duitna RT jaleti jalawang narakana buka wae nasib RT ya ieu mah kiai makan ilmu aya di nyana ayat aya di nyana Quran aya di nyana bahkan hafizul Quran Masya Allah hadis
tapi jang kepentingan pribadi iya mapan buang kawara jin mantap aya bae kecapan Kangjeng Nabi sayyidul qaum khadimuhum, kepala masyarakat, kepala umat, kepala kaum adalah pangladen kaum, juruladen eta teh nu mulia sebab jang kepentingan pribadi. Masya Allah, ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah, hartana teh geus berlimpah ruah, bro dipanto bro di juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya, hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh, tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi, jang kepentingan umat, bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat. Masjid siap, majelis enggak, musola heg, yatim piatu tah, fukoro rangda murah kolot bakal beda. Nu ngaromong sabodo tingan berbagai-bagai nu ngomong lah sia eta mah aing mah sia tapi cuma nganilai doang, aing urusanna jeung Allah tah masyaallah khadimuhum, peladen umat dengan harta sebab Allah mere harta ka manehna termulia bakal kepentingan pribadi, bahkan nyanang deuk dahar ge teh deuk dahar sisugih teh geus loba tah jol bae aya nu datang, aduh cenah kula can dahar ya nu aing jang sia eta karak hebat ieu mah lain kunci sugih henteu panurana dahar dikunci bae tah eueuh we jang batur maka urang geus nyadiakeun poe ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun maka dititipkan ke keluarga bisa anu datang si anu pan osok dia tah derek ieu tadi dititip. Masya Allah geus disiap-siap tah kitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Qur'anul Karim aya batur nu butuheun ka urang ulah dicicing di dia nek naon tuh ulah yang bisa maca Fatihah ya teu teu naon datang deh di pagar urang tas di mana capek langsung membagar ngaji bari nunutan deres anu capetang mah kapal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin trek gairil maghdubi 'alaihim gairil maghdubi ieu si budak keluaran mana mangkaning pan urang teh karak datang peutingna haju tunduh lantaran titipan Allah eta kan demi umat ngaranna teh aya nu dideuleu iwati ridho Gusti be batur teh supaya balener maca Fatihah na teh supaya salat narapi gairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan gitu sakali mah kitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi alaihim gairil maghdubi alaihim naik kana ghairil maghdubi sia dipagang silu kali gairil deui go nganceng kopiah murid nganceng kopiahna geus langsung aing moal ngaji deui ceuk kopiah aing nganceng aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tega waladdallin waladdallin waladdah ye stop ngancelang deui kopiah kunaon eta ngaladenan umat abeh bisa maca Fatihah
kepentingan jang batur asal ulah yang dibayar. Lamun yang dibayar eta anu parah henteu tuh nambahan deui nu ngaji teh khodimuhum teladen umat supaya maca Fatihahna maca qiraatna rapi yang bekal hirupnya anak geus sakitu. Nah urang bisa amil deh ngaji nanti ya labjatun mang dibaca 5 wajah markib labjatun ke dibaca labjatun ayo pagakeun ku urang ngaditu labjatun menang ditarkib dengan 7 wajah 7 sia menang di mana 2D di mana labjatun bamat sih sia mah nu bodoh capetang mah dipagahan sakali ngeunah tapi kan lamun anu bodoh mazidun nasumazidun najmapun enakal hadap bulat kolak kan nginahin ari anu capetan ieu mah kola bae kola asup koala anak kola belaka kola ngajolkeun wana kana alif teh turkeun lima qoblah ayo baca kola asup koala elatna buliat takal kolam ji sia mah wala zuqala alawazi pala hese amat sih wala zuqala wah puyang guru ge puyang tapi eta kan teladen ngaranna geus teu nyaho ada muriang setik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah dapur mah teu boga duit tapi ngaji terus bae teladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khodimuhum ta eta nu mulya eta ki fudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop ye nya mah teu butuhan ka amplop naon ambalaya di imah ge eusina tapi kan sangkaan doang sangkaan urang kos kitu teh di jerona siapa sok aju suzon goblok teu lah ya sewaktu-waktu aya gitu sewaktu-waktu teh sewaktu-waktu aya pasekan labil nah eta khodim mulia eta mulia dididik kunaon urang dididik di pondok pesantren tadina bodoh teu nyaho amil jurumiyah ku ari bisa teu nyaho alfiah johar maknun ku ari bisa tapi kunaon henteu ta'addub henteu boga kepribadian henteu boga tata krama kojang sorangan kepentingan teh jang meuli mobil jangan nyai jeung eta nu bahaya jadi kiai ulah anjing dididik lapar pita moro menangnya nak boroana nak wani ngadahar demi sayidna demi nu bogana dibawa ku nyana mulia amat eta anjing ku mulia-muliana anjing menang di dahar kurang boroana sebabna kepentingan pribadi anjing padahal anjing mah hewan mugola go mun di dahar ku nyanter ka manana atuh bisa kulantaran geus dididik Masya Allah boga tata kramanya atuh komo manusia merintah ku harimau manusia teh eleh ku anjing dididik bisa terdidik ai jelema dididik teu terdidik kepentingan ajang pribadi baik beda kieu kiai kepentingan umat dan kepentingan pribadi beda orang neuleuh pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi beda polisi ge ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara tepati kepentingan pribadi hebat eta polisi TNI gitu kayaknya lamun geus tugas mau tidak mau saya harus ke Papua sekarang padahal betapa berat meninggalkan tanah air, meninggalkan rekan, meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan apalagi keluarga tapi demi bangsa jeung negara berangkat dana ka Papua wari kan diberangkat-berangkatkeun ka Papua sebab Papua teh hayang merdeka berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ka Papua nah demi bangsa jeung negara nah lamun nyanana bener ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara
Indonesia adalah Indonesiaku. Itu kan? Diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi. Aku akan berangkat ke Papua, akan melihat di sana barangkali ada yang cantik. Yang mengkol ya. Mengkol tetekos gitu teh. Nah, aku akan berangkat ke sana, barangkali pulang dari sana akan naik jabatan mengkol tetenggaran. Aku akan berangkat ke sana barangkali mengkol ulah aya pungkal pengkol. Iji be. Ya. Nah, iya. Anjing dididik jadi pelacak mulia, boroanana halal. Eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali. Andai kata walau wahara kaunuhu mu'alaman thumma akala min lahmi soidin lam yahila zalika soid. Lamun lahir, lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik, boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak, titah ngaboro berangkat jalan kaleuweung set datang ka dipu manggih boroanan beleuweung misalna didahar ku anjing tersebut cuma akala min lamis kumata status anjing sesa dibawa lam yahilla zalika ta'ala. Anjing dilepaskan sat berangkat jana ke tempat boroanana jadi itu manggi meleweng terkam kunyana dihakan heula kunyana sapotong deui dibawa ka nu bogana haram ta'ala sebab naon aya unsur pribadi lain bersih bening jang dununganana tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan kos kitu gambaranana atuh kiai ge sarua lamun kiai boga ilmu hajinya berangkat dakwah jang kepentingan pribadina hayang mobil jang kepentingan pribadina hayang istana jang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna ini semangat tenginahun kadang-kadang tenginah anjing masih beda anjing dididik tapi mengkol nu tadina geus dididik boga julukannya muallam hebat tapi aya kepentingan pribadi didahar kunyana halal haram teteh sesana haram lam yahilla dzalika sayd fil halal haram mantap kurang kuari ngadengekeun ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh yang pribadi di PDA eta di Inggris kan gue yang etik atuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misakeun antara partai jeung kakiaian teu bisa misakeun antara organisasi jeung kakiaian ngendek di mana bisa aja harese demi partai demi organisasi demi golongan eta harese bae kos kitu teh eta yang plong ikatan eta karak lepas tak muatan karena ya muatan lagi pulang kembali sebenarnya di NU kunaon jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa yang ka pusat ieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmu teu ngeunaheun aduh aing di jadi muid di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok bae lah nyogok saha nu jadi muid nah teu ka kabupaten teu nyogok ieu ya dadakeun ku sia ya dadakeun goblok hararese teu dek neuleuh ka aing tahu kan ieu ulah sombong cenah kieu henteu aing meunang sombong bae anu naik ke kecamatan ke kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung haram
anjing tadi jelas, kucing bisa mau lain jang kepentingan sayyidna, kepentingan batur, tapi kepentingan pribadi haram. Lam yahilla dzalika sayyid bil adha. Urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat. Urang boga pejabat dan kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang. Urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun terasa. Ulah dideleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna. Ulah tapi jang kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jantung deg. Aya nurunkeun deg. Tuh kan, nah ini gambaran dina buburot lam yahila dari kasih bila tuh kan acak-acakan nih bisa didongengkan teh sering orang dongeng orang nyaba kahiji kiai aiheg nunyuguhanana teh numawaan dahareun teh ucing kan kaget orang hebat amat eta ucing, masya Allah karim. Bawaan lauk, sayur segala rupa, ucing lantaran dididik kan hebat. Atuh monyet yang sok ditung-tung-tung teh tah. Nya di jalan teh aja make kendang, dang dingdung, dang dingdung, dang dingdung. Nah, eta teh kan wah jang kepentingan urang, aya nu bogana ge kuari tayeu. Atuh tadi sok di jalan teh ditung-tung tuh teh temunya turut kan. Nah, tapi satu ketika sekali lulus, dua kali lulus, tilu kali lulus, sababaraha kali jana lulus, tapi satu ketika neuleuberit ka ukur kunyana nyana keur bawa sayur neuleuberit hajukan eta jang kepentingan pribadi berit buat dari tengkam atau pan ieu acak-acakan ieu sayur mangkana geus karumpul pan didinya acak-acakan ragag sayurna meretel kabeh ieu ge pejabat asal geus jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan ngembet ka mana-mana. Iya kiai ge sarua asal geus lain jang kepentingan umat ragak nu dibawa kunyana ngembet acak-acak padahal mah sayur mah bagus kulantaran dibawana ragak atuh bangkokna peupeus sayurna panas ngepek kemana-mana jadi itu bagus eta kan gambaran geus gitu. Nah ieu ge sarua urang ilmu tinggal ilmu tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia jang kepentingan pribadi ya pribadi nama lain manusia tetep ya jin juri kepentingan nafsu na eta lam yahilla dzalika sayd fil Allah masya Allah. Di satu kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah didahar heula berarti kan teu halal anjing tersebut fa yashtaratu ta'limun jadid disyaratkan kudu dididik anyar deui kembali dididik deui supaya rapi ulah frustasi kiai ge loba ye kepentingan jang pribadi istaratu ta'limun jadid abri loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid polisi ternyata loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid presiden menteri gubernur bupati buah aya kepentingan pribadi rada kenceng bahasa itu istaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar deui ulah frustasi ulah belajar deui didik deui mentak abri teu meunang dagang kepentingan pribadi negara kumaha lamun abdi dagang atuh berabe eta polisi teu meunang bisnis
sebab naon atuh ieu nagara kumaha acak-acakan ngemantak eta bupati camat lurah teu meunang jadi calo haram acak-acakan nagara mun nyana jadi calo teu meunang sebab calo bacang pribadi bupati mah tanda tangan beres camat beres geus dicek geus PPAT na geus beres geus ya aing tanda tangan je nya deh set aya nu mere duit leutik maulah oka teu gua dimakan bupati jadi calo emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo kula bae nu di imah bae ge di kamar bae nyaho bupati jadi calo tarang sana komo lurah jadi calo mata menggeus ambalaya acak-acakan bakal camat jadi calo lurah pempresidenan gitu ngaranna bupati jadi calo bahaya sebab naon lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi haram menang boro-boro jadi calo bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara batalkan ulah menunaikan ibadah haji iya demi kepentingan bangsa negara jeung tuh jalawan mantak luhur ge indallah kunyadar diri loba kasalahan mimiti dina syariat dikoreksi oh iya salah sadar perislaman perzohiran naik deui kana perbatinan orenganan langkah-langkah ngajina wuduna salatna Gusti barang dikoreksi teh henteu lempeng menuju Gustina diomong lillah orenganan aya muatan selain lillah aya muatan tak diundang muatan gelap ayo sadar geus bisa urang mulai kuari kana ihsanna Islam iman ihsan deuk irah teu boga dosa deuk irah teu boga salah muntak lamun urang nyadar sasadar-sadarna pinuh horenganan ieu kolong langit teh ku dosa aing sadar saya kan sadar teh ya perasaan aing mah boga dosa naon deui aing ye sakieu bae aing mah sedeng cenah siana bae ka aing teu nganggap kiaikeun atuh aing sia lamun sia geus nyaikeun ka aing karak nyaho bahwa aing teh asli kiai ye lamun sia teu rek nyaikeun ke ku aing disogok nya aing teh kandidat kiai udah kayak kandidat kiai saja selain bupati teh kandidat ya Allah ya Rabb tadi bolak-balik teh supaya lempeng menuju Allah subhanahu wa ta'ala bahasa lillah ditempelkan di setiap gerak-gerak ibadah wudu lillah, sholat lillah, puasa lillah, kabeh lillah, orengan disungut doang lillah ketepikeun kana qalbu. Nah mulai ya horeng ibadah teh kudu zahiron wa batin. Naon hartina meuli kadu kudu dimaksud kadu teh eusina barang dibuka teh ya Allah hileud melulu eta kos kieu tukang ceramah bagus dina luar mesin barang dibongkar hileud ya Allah hileud gede hileud teh ya Allah wahara atuh nu ngadengikeun mah geus lain hileud orai orai di jero aduh barang dibuka teh bolak kayak orai supaya ulaya hiledan di jero kolpura ulaya orayan mantak urang wani ngaji teu keur miceun penyakit tuh nu takabur baru teu dek sia mah butuh keneh ngaji teu butuh ngaji
daun ngaji bege itu dipakai mah, pakai ngaji mah teh kudu ngaji, gak jauh-jauh ilmu di aing ge aya, aing mun naon tuh jadi aing, aing serba aya, aing mah supermarket. Eta takabur urang penuh ngagidik nage di Belaraja ka dieu, di Cikupa ka dieu, di Serang ka dieu, di Bandung ka dieu ku ngagidik nage Allah kan memperhatikan sekali dua kali. Oh cak Allah karunya piceunan dah ilmuna penyakitna piceunan tuh ya Allah ya Rabb. Allah mah atuh maha segala-galana aya rahasia urang teh di sekeliling kurang loba anu magahan ngaji, kurang itu tertarik ke bagian, tapi begitu orang ke Jawa Tengah, Masya Allah tertarik orang aya bagian mendidih di sekeliling negara orang aya geuning ilmu lain aya loba tapi tertarik. Begitu orang ka Misro, Masya Allah mau oleh-oleh comro kadang atau gitu di mana bagian-bagian orang rezeki orang ketika orang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang, Masya Allah iya bisa dipaling itu bisa dipaling babari orang ya lain gambaran dunia rezeki teh gitu, rezeki dunia, rezeki iman, rezeki makrifat sarua mantak dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari. Kalawan ngitung-ngitung rizki na orang diberi ilmu diberi makrifat tah penting himmah mah ulah pudar-pudar. Urang teh keur nyaritakeun buronan, buburon beda buronan mah. Ai buronan mah eta anu sok diteanganku. Eta buronan ngaranna. Aya buburon, na buburon. Sarua buronan gede teh hewan burona. Urang keur nyaritakeun eta. Menang ngabuburon hewan leuweung, hewan-hewan anu lain milik, hewan-hewan anu masih keneh ngencar di awang-awang, di leuweung, di gunung menang urang diborok melalui hewan-hewan galak siba wa tair kakalbin wa fadin wa bazin wa syahin naon da ta eta teh make syarat bisa sahna hewan diborok ku anjing misalna syaratna anjing tersebut muallamatan terdidik dengan julukan anjing lacak. Datang ke mana? Di antan zajira jari hati siba di zajir sahibia watartar watas arsya bi irsal wa yumsikal syai wa la yakulam. Ketika madahanana pita moro kurang saluluguna moro bae tahan lepas sok dilepaskan kurang lepas benang boroanana tu di dahar punyana tah eta ngarana terdidik mentak yustaratu tarkul ukli fi jagatil tair bilang syaratna ulah di dahar
geus eta cara ngadidikna kuduku ahlina untuk mencapai antan zajiro jarihatu sibab bizajir sohidia wa tastarsila biirsalihi dan selanjutnya teh make syaratna takarruhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ka bihaythul ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idraku tarafir rajul gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang sanggeus dititah nurut sanggeus nurut bisa menerkam sanggeus menerkam dibawa dihakam eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya kayak tadi. Oh, jadi kudu dididik. Anjing anu mugolagoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana sebab naon? Sebab kepentingan pribadi. Anjing dididik kita moro benang dihakan sakitu lapar lagi karena geus dididik dibawa ka dunungan anak diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal boroanana mau kurang kubaha mau jahatna disebut lagi raja singa disebut lagi raja hutan disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan raja namau dididik kurang sehingga bihaytsu yazunnul ta'addubal jarihah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya nak dibawa ka duduk luhur tamaung besak itu wow hewan penggalakna dididik eueuh kepentingan pribadi luhur tamaung ucing gitu kene nusak disebut meong garong sebabnya nama atuh bah nu bogana can ngadahar turun saja geus dibukakeun garong disebut teh sama meong Masya Allah bukakeun cokot bukakeun cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong dede kurang nurut dengan takarrur hadhil umur dididik nurut eta meong deh titah moro kurang set benang manuk lauk dibawa kunyana meong onaman teu mogolagoh anjing makan mogolagoh dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia eueuh kepentingan pribadina sakitu lapar beunang teu didahar lamun urang boga pejabat yang kepentingan umat eta mulia urang boga lurah lain jang kepentingan pribadinya tapi jang kepentingan masyarakat nak mulia talurah urang boga camat dididik jana di PDAM salah yang ngomong maknya di PDAM urusan caya tuh bolon deh jatuhnya hoge jajang hoangan urang boga camat geus dididik jana jadi keluar tidak kepentingan pribadina melayani umat camat mulia boga bupati urang eueuh kepentingan pribadi bener-bener kepentingan bangsa jeung negara mulia ada bupati gubernur kitu keneh terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih seuri goblok
presiden urang Balerea ieu ngabogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukan, berani dan berani. Nah mulianya nah karena ngalengitkeun kepribadian jang pribadi, jang pribadi, jang umat, jang masyarakat. Nyaho hutang urut pemilu mah wah pasti betul nyaho kan nyawan aing jang pribadi eta mah presiden aya jang pribadina masih keneh wajar ja emang jurusan neraka. Menteri gitu keneh geus disadiakeun naraka-narakana jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturanna. Gubernur geus disadiakeun itu keneh bupati deureus jangan mah gede duitna RT jaleti jalawang narakana buka wae nasib RT ya. Ieu mah kiai makan ilmu aya di nyana ayat aya di nyana Quran aya di nyana bahkan hafizul Quran Masya Allah hadis tapi jangan kepentingan pribadi iya pan buang kawara jin mantap aya bae kecapan Kangjeng Nabi sayyidul qaum khadimuhum, kepala masyarakat, kepala umat, kepala kaum adalah pangladen kaum, juruladen eta teh nu mulia sebab jang kepentingan pribadi. Masya Allah ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah hartana teh geus berlimpah ruah bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi jang kepentingan umat bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat. Masjid siap, majelis enggak, musola heg, yatim piatu tah, fukoro rangda murah kolot bakal beda. Nu ngaromong saboda teuing berbagai-bagai nu ngomong lah sia eta mah aing mah sia tapi cuma nganilai doang aing urusanna jeung Allah tah masyaallah khadimuhum peladen umat dengan harta sebab Allah mere harta ka manehna termulia bakal kepentingan pribadi bahkan nyanan deuk dahar ge teh deuk dahar sesugih teh geus loba tah jol bae aya nu datang aduh cenah kula can dahar ya nu aing jang sia eta karak hebat ieu mah lain kunci sugih henteu panurana dahar dikunci bae tah eueuh we jang batur magar urang geus nyadiakeun we ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun bakal dititipkeun ka keluarga besar anu datang si anu pan osok ka dieu tah derek ieu tadi dititip masyaallah kan geus disiap-siap tah kitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Qur'anul Karim aya batur nu butuheun ka urang kula dikicing di dieu nek naon tuh kula hayang bisa maca Fatihah atuh teu naon datang deh di pagar urang tas di mana capek langsung membaga ngaji bari nunutan deres anu capetang mah kapal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin trek gairil maghdubi 'alaihim gairil maghdubi 'alaihim ini budak keluaran mana
mangkaningpan urang teh karak datang petingna aju tunduh lantaran titipan Allah eta kan demi umat ngaranna teh aya nu dideuleu iwati ridho Gusti be batur teh supaya balener maca Fatihah na teh supaya salat narapi gairil maghdubi alaihim aduh ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan gitu sakali mah kitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi alaihim gairil maghdubi alaihim naik enak ghairil maghdubi gairil maghdub ho sia dipagang silu kali gairil deui go nganceng kopiah murid nganceng kopiahna geus langsung aing moal ngaji deui ceuk kopiah aing nganceng aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tega waladdallin aja waladdallin waladdah ye stop nganceng deui kopiah kunaon eta ngaladenan umat abeh bisa maca Fatihah kepentingan jang batur asal ulah yang dibayar lamun yang dibayar eta anu parah henteu tuh nambahan deui nu ngaji teh khadimuhum teladen umat supaya maca Fatihah maca qiraat rapi yang bekal hirupnya geus sakitu nah urang bisa amil nih ngaji teh ya labjatun mang dibaca 5 wajah markib labjatun ke dibaca labjatun ayo pagakeun ku urang ngaditu labjatun menang ditarkib dengan 7 wajah 7 sia menang di mana 2D di mana labjatun bamat sih mah nu bodoh capetang mah dipagahan sakali minang tapi kan namun anu bodoh mazidun nasumazidun aja mapun enakal hadap bulat kolab kan nginahin ari anu capetan ya mah kola bae kola asup koala anak kola belakang kola ngajolkeun wana kana alif teh nuturkeun bima qabla ayo baca kola asup koala elatna buliat takazi kolam ji siapa wala zuqala alawani pala hese amat sih wala zuqala mus puyang guru ge puyang tapi eta kan teladen ngaranna geus teu nyahor ada muriang setik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah dapur mah teu boga duit tapi ngaji terus bae teladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khadimuhum ta eta nu mulya eta ki fudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop ye nya mah teu butuhan ka amplop naon ambalaya di imah ge eusina tapi kan sangkaan doang sangkaan urang kos kitu teh di jerona siapa sok aju suzon goblok teu lah ya sewaktu-waktu aya gitu sewaktu-waktu teh sewaktu-waktu aya pasekan labil nah eta khadim mulia eta mulia dididik kunaon urang dididik di pondok pesantren tadina bodoh teu nyaho amil jurumiyah ku ari bisa teu nyaho alfiah johar maknun ku ari bisa tapi kunaon henteu ta'addub henteu boga kepribadian henteu boga tata krama kojang sorangan kepentingan teh jang meuli mobil jangan nyai eta nu bahaya jadi kiai ulah anjing dididik lapar pita moro
menangnya nak boroana nak wani ngadahar demi sayidna demi numogana dibawa ku nyana mulia amat kata anjing ku mulia anjing menang di dahar kurang boroana nak sebablah kepentingan pribadi anjing padahal anjing mehewan mugola zo mun di dahar ku nyana terkamana nak atuh bisa kelantaran geus dididik Masya Allah boga tata kramanya nak atuh komo manusia merintah ku harimau manusia teh eleh ku anjing dididik bisa terdidik ai jelema dididik untuk terdidik kepentingan ajang pribadi baik beda kita kiai kepentingan umat dan kepentingan pribadi beda orang nilai pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi beda polisi ge ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara tepati kepentingan pribadi hebat eta polisi TNI gitu kayaknya lamun geus tugas mau tidak mau saya harus ke Papua sekarang padahal betapa berat meninggalkan tanah air meninggalkan rekan meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan apalagi keluarga tapi demi bangsa jeung negara berangkat dana ke Papua wari kan diberangkat-berangkatkeun ke Papua sebab Papua teh hayang merdeka berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ke Papua nah demi bangsa jeung negara nah lamun nyanana bener ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara Indonesia adalah Indonesiaku itu kan diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi aku akan berangkat ke Papua akan melihat di sana barangkali ada yang cantik yang mengkol ya mengkol tetekos gitu teh nah aku akan berangkat ke sana barangkali pulang dari sana akan naik jabatan mengkol tetenggaran aku akan berangkat ke sana barangkali mengkol ulah aya pungkal pengkol hiji be ya nah anjing dididik jadi pelacak mulia boroanana halal eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali andai kata walau wahara kaunuhu mu'alaman thumma akala min lahmi soidin lam yahila zalika soid lamun lahir lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak titah ngaboro berangkat jalan kaleuweung set datang ka ditu manggih boroanan beleuweung misalna didahar ku anjing tersebut cuma akala min lamis kumata status anjing sesa dibawa lam yahilla zalika ta'ala anjing dilepaskan sat berangkat jana ke tempat boroanana jadi itu manggi meleweng terkam kunyana dihakan heula kunyana sapotong deui dibawa ka nu bogana haram ta'ala sebab aya unsur pribadi lain bersih bening jang dunungan anak tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan kos kitu gambaran anak atuh kiai ge sarua lamun kiai boga ilmu hajinya berangkat dakwah jang kepentingan pribadina hayang mobil jang kepentingan pribadina hayang istana jang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna ini gimana tengenahin kadang-kadang tengenahin anjing ke situ anjing dididik tapi mengkol nuta tadina geus dididik boga julukannya na muallam hebat tapi aya kepentingan pribadi na didahar kunyana halal haram teteh sesana haram lam yahilla dzalika sayd fil halal
haram. Mantap kurang kuari ngadengekeun ilmu-ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh jang pribadi di PDA eta di Inggris kan gue yang atuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misakeun antara partai jeung kakiaian, teu bisa misakeun antara organisasi jeung kakiaian. Ngendek di mana bisa aja harese demi partai, demi organisasi, demi golongan. Eta harese bae kos kitu teh tah. Hayang plong. Ikatan-ikatan. Eta karak lepas tak muatan kan aya muatan lagi pulang kembali sebenarnya di NU kunaon jadi ilmu jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa hayang ka pusat kieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmu teu ngeunaheun hayang di jadi muid di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok we nyogok saha nu jadi muid nah teu ka kabupaten teu nyogok ieu ya dadakeun ku sia ya dadakeun goblok halarese teu dek neuleuk ka aing teu kan ieu ulah sombong cenah kieu henteu aing meuneuk sombong bae anu naik di kecamatan ka kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung haram. Anjing tadi jelas, kucing bisa mau lain jang kepentingan sayyidna, kepentingan batur, tapi kepentingan pribadi haram. Lam yahilla dzalika sayyid lan. Urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat. Urang boga pejabat dan kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun terasa ulah dideleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna ulah tapi jang kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jajantungan deg aya nurunkeun deg tuh kan nah ieu gambaran dina buburon lam yahila dalika syai' bil adab bukan acak-acakan deui nu sok didongengkeun teh sering urang dongeng urang nyaba ka hiji kiai ai heg nu nyuguhanana teh nu mawaan dahareun teh ucing kan kaget urang hebat amat eta ucing masyaallah karim bawaan lauk sayur segala rupa kucing lantaran dididik kan hebat atuh monyet yang sok ditung-tung-tung teh tah nya di jalan teh aja make kendang dang dingdung nah eta teh kan wah jang kepentingan urang aya nu bogana ge kuari tayeu atuh tadi sok di jalan teh ditung-tung tuh teh monyet turut kan nah tapi satu ketika sekali lulus, dua kali lulus, tiga kali lulus, sababaraha kali jana lulus, tapi satu ketika neuleuberit ka ukur kunyana nyana keur bawa sayur neuleuberit hajukan eta jang kepentingan pribadi berit buat dari tengkam atau pan ieu nu acak-acakan ieu sayur mangkana geus karumpul pan didinya acak-acakan ragag sayurna meretel kabeh ieu pejabat asal geus jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan ngembet ka mana-mana ieu kiai ge sarua asal geus lain jang kepentingan umat ragag nu dibawa kunyana ngembet acak-acakan padahal mah sayur mah bagus kulantaran dibawana ragag atuh bangkokna pepes sayurna panas ngepek kemana-mana jadi itu bagus itu kan gambaran gus gitu nah iya geus sarua ilmu tinggal ilmu tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia
yang kepentingan pribadi ya, pribadi nama lain manusia tetap ya, jin juri kepentingan nafsu na eta lam yahilla dzalika sayd fil Allah. Masya Allah bisa tuh kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah di dahar heula berarti kan teu halal anjing tersebut fa yustaratu ta'limun jadid disyaratkan kudu dididik anyar deui kembali dididik deui supaya rapi ulah frustasi kiai ge loba ye kepentingan yang pribadi istaratu ta'limun jadid abri loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid polisi ternyata loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid presiden menteri gubernur bupati buah aya kepentingan pribadi rada kenceng bahasa itu istaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar deui ulah frustasi ulah belajar deui didik deui mentak abri teu meunang dagang kepentingan pribadi negara kumaha lamun abri dagang atuh berabe eta polisi teu meunang bisnis sebab naon atuh ieu negara kumaha acak-acakan ngemantak eta bupati camat lurah teu meunang jadi calo haram acak-acakan negara mun nyana jadi calo teu meunang sebab calo bacang pribadi bupati mah tanda tangan beres camat beres geus beres dicek geus PPAT na geus beres geus ya aing tanda tangan je nya de arah set aya nu mere duit politik mah ulah oka teu kuari bahkan bupati jadi calo emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo kula bae ge nu di imah bae di kamar bae nyaho bupati jadi calo tarang sana komo lurah jadi calo mata geus ambalaya acak-acakan bakal camat jadi calo lurah pempresidenan gitu ngaranna bupati jadi calo bahaya sebab naon lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi haram menang boro-boro jadi calo bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara batalkan ulah menunaikan ibadah haji iya demi kepentingan bangsa negara jeung ya nama Mekah baik nu sakitu wajib urgen di negara teh ieu teh keur meujeuhna waduh kalut batalkeun deuk ka Mekah teh sebab naon umat bahaya ditinggalkeun ku manehanana datang ka dinya kapan ieu mah jadi calo bupati teh atuh ulah sok kitu jadi kiai nyanyahoanan nyaho aing ulah sok nyanyahoanan nyaho nyanana mah henteu melalui orang-orang eta nyana-nyana kene aslina mah deh kenapa aing teh nyaho meureunna lurah jadi calo camat jadi calo kiai jadi calo kiai onang udah beres satu pesantren ambalaya jadi calo mata yayasan teh ngaranna calo nyaloan dunia make eta lah birokrasi ngaji tapi itu sakabeh yayasan ai bener mah ieu mah sakadar penataan hungkul di kelas sote abeh rapi dididikna kelas 1 kelas 2 kelas 3 bagus iyalah ikhlas berarti coba kadinya fakir miskin untuk bisa mayar diterima tante tunggu nah gagaros ya tante tampilin siapa ingat ayo yatim diterima itu sia didinya ya memeh nampilin aing ka sia kan ai pasantren kos kieu mah aki-aki geus batuk bae Assalamualaikum ka mana kula pasantren bade sadaekna sia
datang ka paeh di pondok los pesantren kieu mah mentak lo baru datang kieu apa syaratnya geus teu kudu nanya ka aing ka kantor ka ditu sia betah jenis bagus ya di dieu. Waalaikumsalam ini anak saya mau pesantren ini. Kenapa di pesantren enggak sekolah? Otaknya blek ki. Aduh, pondok aing penampungan nu kos kare. Mondok. Sanu ya manfaatan sih ieu bener teu? Je. Waalaikumsalam. Kemana ini? Anak saya idiot. Ini makan aja nggak bisa harus diladenin terus supaya pesantren aja katanya. Tampung. Oh masalah. Nu bodoh, nu idiot. Anu otak rada miring. Kolot anu geus diusir ku pamajikanana. Ayo geus. Dek maju kumaha agama jeung mondok teh nu karing tu malulu nu sampurnaan kudu da ge ya anak aing pinter ya anak aing cerdas anak aing hebat ieu mah ieu di pesantren kan abe agama maju kan bagus ieu mah lain sesa malulu ngan itu masalah emang Allah ngiriman anu kos kitu sanunya manfaat kalau mah inget bayon 203 anak teh rada kurang bagus zaman abah nu kahiji nu kadua baragus jalan di abri nu hiji mah kos kitu dah beja ka abah ini mau santren nyantren aja sini cek abah teh enggak di dia pernah 4 tahun 5 tahun azanna jadi bagus maca Quran jadi bagus baliklah nyana wallah alam poho ta urang manangan yon 203 jatake terus akhirnya di masjid baik imaman azan tepake dulur-dulur dan ujara di lepman segala naon nanya kanyana nu kapang boncip teh asale naon minta doana futiu je rahasia Allah bebeja kadi alhamdulillah jadi pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumaha padahal mah kurang sempurna tadinya ieu ge rahasia Allah seperti eta kan kurang ikhlas sabodok geus daratan enggak diinduk kumaha tanda kumaha oh ayo geus bokaran entar lamun ditanya kieu santri sabaraha nyaho aing teu nyaho santri mau kos gitu kayak kuari datang isuk balik tepung santri ibu ditanya teh hese santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah boh lobaan digawe besetikan je lamun orang kurang terdidik emang teu panas namun orang nanti terdidik si kiaina bah lamun nyalateun mah beres 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambahan deui 30 mobil loba ambol loba amat isuk urang teh dak eta teh sapuan 5an lamun teh dididik sabar emang kumaha gitu beh santri masyaallah dek lebaran dek puasa kiriman samping tim sugih teh babagi sabaraha coba dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ini cenah aya 1300 jaloba Masya Allah orang usul deui jata tadi naroba bener saya menelah mente 1400 bagikan bener bea kabeh bahkan aya kurang isuk tak gorong-gorong dak tak bersihan kan dek puasa ye coba kerahkeun ke 5 10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar mah coba ye amun teu sabar buah geus arasak dek di ala ka mana buah aing oh budak siapa kurang lamun teu dididik kau kumaha gitu geus milik nameureunana kabeh ngan asa ulah dicabut badak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng bantak di Jakarta loba nu nanya kada di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana kiai enggak di kelas-kelas mau masantren enggak sih enggak usah nanya puyeng dah sama santri mendek masantren karak nya nanyakeun kelas da kumaha mayar mau nyantren enggak usah tanya moal kajawab hese ngajawab kecuali di kelas santren nanya doang mun teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah
ese si santri mah insyaallah kadeulina luca leceh atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongkrong ge daek-daek henteu cenah santri mah kos kitu atuh tapi barang balik deh masyaallah tad padahal dilok ngaji di kobongna geus diutadkeun urang lembur nyana ge mun digak bulu goblok aing diutad santri mah kos gitu ngelekeun dokter Andes ngelekeun dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang kita mecah hadiah puji santri cenah hadiah ye ngaran-ngaran nya lagi dijurakeun mah seuri bae sial aing ge tilok kaji sebenarnya santri mah kos gitu geus tampil di masyarakat Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadi nanya nyanakan ka guru lagi cenah kula duh di lembur dibutuh kebutuhan tuh hiji jadi imam kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam terus jeung kalau mental ilmu sing berani ayo terus beranikeun sapira ngomong nyana ieu nu ngalaksanakeun mah atuh ngere spirit urang kaya dah baca ieu beta dah selawat ku percaya Allah kan mere ih santri fokus itu di mana-mana keur mondok nama teu puguh kadeuleunan giliran anu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu aduh can diaji babarang bagan kan bicara kumaha ieu kumaha sia keur ieu itu milu cek cenah teh karasa bersenjata ora jaritakeun santri malah geus tuh eta teh anu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ke jeung di catatan nu Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti ye aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ya kan nu Badung sebab atupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh iya pasti ya kajian hukum ada eksekusi ya ini saminggu eueuh bae ini saminggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu eueuh akhirnya kan si lurah pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus besi dek dipanggilan maksudna dibere nazar apa diusir saha nu dek ngusir teh kiai eta di catatan mandek didoakeun tengah peuting weh puguhnya anak datang ka dieu jadi mana Badung sugan rada deres anu kusir atuh mandek didoakeun tengah peuting padoa cak lurahna atuh aing bae atuh cak dia salah terkakak kiai dah kiai batas tahajud Allahu akbar nu mana kana nu Badung teh ye didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh supaya rada deres we atulah Badung teuing ngadoakan kiai doh ternyata 10 tahun kaharep kiai diondang ke hiji daerah lain kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh ya sia ieu bukan santri sia ban baheula Badung jasa di kobong nyawa ingin teu ngarti cek gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa kiai tengah peuting doa ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti janyana teh beureun hatena mah saruangan Badung nama teh maku nafsuna bae tuh kan mantap nu Baradung jadi di kiai santri mah asal Badung jadi kiai beuh mantap nu jadi kiai teh nu Baradung bae mantan tungtung mah ngaji mah santri Baradung bae begitu dah eta doa ge lain diusir do salahan mantap magarti moal kaharti kahirupan pasantren jeung kahirupan yayasan mah 1 2 3 eksir sebab maksudnya lain dek ngadidik duit mondok Badung kajen lah sel betakeun deui Yai sendal be aku nyana kunaon dipalingan be sendal naon sendal cepit lah sendal jepit ieu geus kajeun sambil di bae beres pondok mah tuh masalah tak
eta kahirupan santri. Payustaratu ta'limun jadid. Badung teh ya, berarti kan ieu ngakal atuh dididik deui make ta'limun jadid, make pendidikan anyar. Lain disetrap-setrap hukumnya dididik anjing ge nu tataneun geus bagus didik jadi bagus deui. Kuari atuh budak santri didik deui. Urang boga pemajikan ngakal sakali dua kali ulah main jeger-jeger we didik kurang ta'limun jadid. Kan nyerang neng ieu teh kakak teh kurang kumaha kan neng. Tuh makan ku kakak dipanggieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae ka kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang balikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu ini kan nggak bangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ya di diri urang jeung si nengna tuh datang ka teu wani apa yustaratu ta'limun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja deh jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri kok neng ribut melulu si raja teh tuh kalau mau ke anak incuna jangan lagi ribut baik asal incu datang karinya kieu kenapa takut kenapa kakek sama nenek lagi berantem jadi incu teh diberi pemandangan berantem anak mah awas asana piring 12 pak ieu abah jeung emak ribut di bae aduh sakanyahoan tak ulah gitu urang keribut ya pemajikan jeung salah keribut tak datang anak tahan kurang biasa be urang usapa pamajikan eta ngaranna hebat jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena anak balik ribut deui urang sia ribut kodo aya ribut kodo tolol ayustaratu ta'limun jadid lamun ngakal boroan ngakal barangna haram tapi kudu aya ta'limun jadid pendidikan baru anyarkeun deui ku urang ayo didik deui ku urang ayo terus dididik deui komo pondok pesantren mah pendidikan anak mimiti belajar maca kadieuna belajar ngahartikeun kadituna belajar ngoedahan kabladituna belajar ngabilagahan kabladituna mah belajar batin supaya lurus ikhlas angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemen keke beres pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyonte da tahajud berjamaah sholat tasbih berjamaah nanti mana meureun da teh ilmuna maksudnya teh supaya terbiasa sabodok kumaha bae atuh tuh kan balik boro-boro tahajud sholat nu biasa ge henteu jadi pondok pesantren kieu mah paneuh kudu dititahan ku guruna ngaji we ngaji geus tapi jangan tahajud sorangan penting beboga kepentingan hajat sorangan gareot enggak si hebat teman sholat hajat ini ciduhan gua awe-awe sadar sorangan kan gitu kebeladina terus sadar dengan hasil masantren teh aja koskior kan pakai ibadah lelepi kana hudang sorangan sadar sorangan perbedaan anak antara nu dididik diluruskan ke Allah deuleuh hasilna jeung nu dididik dunia ajeun hebat bahasa Inggris hebat bahasa Arab hebat maca kitabna tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh teu katarima ieu mah ieu budak teh 10 cale-cale lantaran lillah eueuh naon kapake aya nu muriang ngalayan nya kadinya mah muriang geus kembal kula ngadoakeun we sekali deui kadinya muriang keneh aing mah basiat we ka sia mun aing pangmandiankeun nya tenang geus panggung mulai geus kawasiatan tanya aya ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta kepake
kapake. Nah ieu tah ayustaratu ta'limun jadid, hewan didik kembali, ngakal-ngakal didik kembali. Kaum manusia bentak urang ge datang deui ka dieu dididik deui anyar deui, datang ka ieu mah taruga gregog deui, teruskeun teh boleh sing ridit, teruskeun teh boleh sing ridit, lah bomong cek pemajikanna heulanan terus bae sih sok karek kaji sakali bae ge agak satu ngaji deui. Allah kan nomere deui aing ngaji mah ngaji tapi kan barang haram sah ulah sok kieu nuduhanan ngaji baeulanan atuh bapak majikanana sok amat sih kieu lain urusan lain satu pan aing nu doraka ulah pikiran doraka butuh saya gaji deui aya deui pencerahan anyar-anyar neng ieu urang kan terus bae jang ngaji bepan lain jang ustad lain jang kiai jang kabehan kiai menyampaikan ulah sok ngomong ustad lain kiai lain kan araka mah kabehan teh mah kubahan neng teh motor urang kan kreditan kieu nya cenah teh itu mun bisa maka ieu mah jual bae lah aju meuli nu asli nu anyar itu pan meuli teh kudu boga duit atuh ja kredit di betul tak ages aya ilmu makan musyawarah urang hari ini aya ilmu makan plostoromo engke ge aya titik terangna majikan ge diberekan ku Allah sinat urang beres sinat teh urang sederhanakeun beneng lah ieu motor bagus tapi haram urang meuli jaka beli orang motor anu cash sanajan ada jore sudah mereka ditunang ke dibere milik di Allah itu kalah kan ngeunaheun aya titik terang ke ge naon eta nu mere Allah set sahaya sudah tuh mungkin akan ngeunaheun ka kuring ngeunaheun urang boga motor sorangan mah teu diudag-udag teh makana ngeunaheun pikir ieu mah kan ngeunaheun oh aya bae kan nu maling ka motor wah nu maling lah motor jore ya hampang coba lamun motor kredit mau mana jalan kan beli ye beda hampang masya Allah tuturkeun agama hampang kajian buku anu ceri ka kalau ya aduh geus kreditan geus beres paling meuli motor anu jorek anu maling tenang kumaha ge nu dipaling teh tetep nu urang ngan teu kadeuleu di leungeun batur atuh nah tetep nu urang geus lamun urang paeh ditagih ka di akhirat sanu nyaho batur hararese ka sorga urang naik beat cak jana lagi satu kiai ya bungaheun kan nyana bener teh waduh dibere nasihat kos kitu atuh udah nu dibere ngan nasihat eta doang pan ku urang ge nu urang tetep nu urang sanajan di leungeun batur sakali nu urang tetep bae nu urang paling ku batur nu urang keneh bae kajen ku kumaha nu urang keneh bae leugit nu urang keneh bae apa nu di akhirat ye urang kuari turun ngaji sendal urang leungit ulah nyokot deui nyokot deui nu bagus mana ulah guys tetap sekali nu urang ke di akhirat si beres masya Allah payustaratu ta'limun jadid disyaratkan belajar anyar ieu urang pembekalan jangka Allah jangka akhirat pasti loba melenceng-melencengna di polisi di TNI di PNS di pedagang di kiai sarua bae ya sadarlah urang perbaharui di ta'limun jadid perbaharui orang loba kasalahan gitu supaya rapi ta'lim menjadi engke Allah kan mere sinaran sat aduh dah wala asara wallahu